Assalamualaikum. Kasadayana wargi anu dikawer kidu wetan kulona tuh wilujeng tepang deui sang pribados ieu dina grup gas. Gas teh nyaeta urang teh urang ngagagalakeun bobodoran jeung Sunda da malung urang orang Sunda. Urang ngomong bahasa urang, budaya urang. Jalan Palakacenon dari kemana karap tapi sedang bermakna. Tak kukituna di baru di dia ayakin grupnya ayah opak personil lah. Sim kuringnya al-akadana sebagai intinya malah penasihat gitu. Nah di dalam kawasan ayah iya di bawah dia. Nah panggil taitan esok ada lantai Ki Asep Sultan Nate ieu tah. Janten kasadayana we untuk kantos ningali soul di Pribados. Beli ayeuna kilising. Ta ieu mah kanyataan utosna ieu janten sanes lising. Ta ieu di sagedengeun Pribados aya idalana Ki Asep Sultan. Mangga kira Pak Asep kurang buktaskeun beli penyakit lising ku wargi ya. Orang tinggi sih nggak tadi, mana orang capek ngacaprak dianggap lisingannya gitu lagi, gitu ya. Kalau kira buntas kan jadi pada anak kemana lah kita. Ya alhamdulillah, punya dia mah dinanggoni urang ngomulek kesenian Sunda. Ya simkuring gitu saparakan kan waya di dia ngayakeun grup. Artinya nate kangge ngembangkeun katiasa gitu. Ya gimana gitu baik. Ya sama abdi mah da dibuktosna gitu. Janten itu magugah ya teh pajon magugah kesenian Sunda khususnya urang di Jawa Barat. Pikeun kumaha cara nanjur sampai urang ka luar teh mah. Mudah-mudahan kan tinggal yo mah sadayana kan. Iya teh urang kan moal jujuk istilahna urang langsung bersatu wae gitu. Da pasti gitu loba tantangan, halangan, asam hempuran gitu. Tapi ya kan urang dijalani mudah-mudahan gitu sateras urang lancar. Tapi gitu ayeuna atuh Pajuan Brahma, saya nak dari aja nama sebagai pengatur teknik seni, gitunya, dia saya nyata si Mang Usur, gitu atas sebagai kameramena, ya alhamdulillah abdi dipersangkan dia gitu sebagai anu ngadalangna tapi abdi nu ngacaprakna gitu, ngacaprak. Jadi dina kesempatan ieu abdi model nampilkeun ayatna dina antara YouTube atau nabi nya HP, Facebook. Ya jadi sanes rek ayasa atau nabi abdi minjem suara anu lain henteu. Justru sagara anu kuat dipaenkeun di dieu, ieu katiasa abdi kitu anu nya sakieu buktosna lah. Model sok aya cenah anu naroskeun model abdi teh kitunya. Model suara ieu cenah tah wayang model ieu. Nah, kita nu wayang ieu teh kadang-kadang ku batur abdi sok disangkana naon suara batur gitu mah nya. Padahal mah sok sering dina YouTube kepan model ieu sok ari tampil. Aduh, harga cabe teh turun demi mana turun. Ah, ieu wayangan ieu. Aduh, bingung euy. Ayeuna geus 2.000, sagedengkeun bayareun nu digawe loba sih kumaha ya Bang Jon. Anjut teh. Nah, gitu. Jadi ieu ka teknik seni abdi gitu. Model ayeuna cenah modelan model si cepot oge gitu teu abdi teu ngagunakeun suara batur modelan ieu. Kacau. Orang disyukuran we gayo dan naon oge teh kodrat na ki ayo. Urang kudu syukur ka ayo jadi ngadoget ieu ayeuna mah pokona mah. Nah eta
suara anu ku abdi di praktekeun sabisa mungkin gitu, sabisa abdi gitu. Jadi henteu abdi henteu nambah suara anu lain gitu. Jadi sabisa urang kreatif dina ngolah seni atau nabi orang ngolah suara. Kemudian anu ieu depan aya tampil anu waduh, aing geus ditu mah fukuh euy aturanana euy. Da aing geus ditu baru urang teh suruh sili Aisyah ayo abi eta ieu itu modal. Jadi seueur deui kitu anu sanesnanya. Jadi datukeun kitu kasim abdi pribadi gitu aya gitu nu cenah abdi mah percaya cenah abdi percaya lah. Modelan ayeuna wayangan teh cenah kai mah suara batudak ai biasa nama cenah ai suara mah cenah kitu orang bisa minjem cenah tina nu batu gitu. Tadi dia abdi sebagai nya dalangna istilah alam dalang kana ngan saprakna we lah dari dalam nama abdi manaon gitu abdi mah ari nu kreatif model ieu nya dina grup gas ieu teh di aranan ieu ku Mas John cenah di pasanggarannya grup aset standar show hargina teh ngadogong gitu karena hayang barudak di dieu gitu supaya cenah kumaha we carana urang da dina seni ieu mah abdi henteu difokuskeun modelan ayeuna wah ambe ieu ambe ah henteu. Jadi dikhususkeun ieu modelan ayeuna seni ieu teh nya istilahna ngabeberah diri lah gitu. Ngabeberah hati, ngabeberah diri, keluarga gitu. Pang nama abdi teh geus gaduh incu gitu. Jadi incu ayeuna anu sebenarnya tuh geus mos asup aya SMS engke main wayang cenah gitu. Itu Bang Jo. Ya cek abdi teh insyaallah engke lamun abi pas aya anu waktu senggang soklah juang peberian sita juang bukudoran sebisa mungkin gitu dah aya abi mah ya insyaallah untuk bermulut-mulut yuk pokoknya masa mampu abdi itu pengen maheula manggeun kangge wawasan ieu dina masalah grup gas. Itu pentingnya para wargi sadayana anu geus ngadukung ieu kana ayana gas tak kitu urayan di akidalang teh atuh ibadah tidurnya ngaturkeun pisan kana simpatisan anak kan terus karena kan malaikna alhamdulillah abdi pisan gitu. Dukungan awe sepados jadi pihak di desa kreatif ditingkatkeun atau tingkat-tingkat kalucuanana utami nama lah hoyong sanes benar abon kawinnya ahli prima naon sanes artis gitu ya mah kala gonjakan manawi ada sang hibur ka para sadayana wargi beri kaler kidu bulana gitu tak karena khususnya kan harus seni Sunda mengawal kami pada kritik saran pada ditampi insya Allah sinjan pada pahit manis nanya dan dengan pemecut habis sanggup di dia nah itu yang ngakun atau dina mampunya kalau di masing bahan katampi way katang hiburan pendebarah manah panghibur kalbu kami sore lah sore gitu tahu kan ayo kita apa dulu juga balik ngomong ogenya itu tak ke dalam lagi ngawal dulu dengan bawa kacanya pernah anak Arab itu kalau dia peninggalannya biarin terus yang cenanang penuh di pasien agung itu yang pada hulu di agungan tapi penuh di dalitan sering deh bola limun mesin itu kau di agung di buah bahari gitu kayak unsur-unsur yang silangan Allah ikut batu tak menunggu ayam estuning sakacapurna ngabodor atau nabi subhanahu jadi bodor kesuriun dah gitu dasar bodor lagi mah estuning lah ini sudaran atau sudaran hati anu reuni pikir atau ningali abah dalam kesalahan bisa orang suri sekali-kali gitu ya menghilangkan stres lah katakan betulnya ya gitu baca stres gitu ngomong tentang mungkin beri air kopi sampun tuh pedo juga nanti gitu kameramen banyak ngopi tahu ya supaya komen komen di atas anak pun ngelaikna
kalau pendukung mati sadayana lanu nah, itu di Ciranjang abi mah gitu ngepangkeun ibadah manggon ya anu misalkan dirinya ide-ide kreatifna ya orang latih penasihatna teh di dalamna aset sutana atau ngacaprakna kita gagawakanana gitu tah atau dinu kurang pokona malahnya sing ngamaklum dah maklum pembawa gitu. Mudah-mudahan ya atuh intina mah katampi ku sadayana ieu hiburan ti Tribados gitu sak grup kurang Ciranjang asli itu mah ya mah tunggu we semisuna urang pernah daripada aya hasilnya aya mah asli mah coba itu saja tak tak gitu ya mah tuh diajar bari ngembangkeun seni ngembangkeun bakat betul kayak gitu ya gitu bukan tengah betul malah era mau 70 sakintan gitu yang penting Allah ngalaman aturan sareng etika itu kan agami aku orang teh ulah aya rempagan gitu insyaallah lah ramah insyaallah bade dijagi etika kesopanan atau berian pasieun lembur kasebut lembur kaseibat nami tah apunten gitu da ieu mah anu ge kalau gonjakan kemana karepe gitu da intina mah susuganan jeung sugan bisa ngahibur ka pawargi asa kitu pamoga ti abdi sadaya mah di dieu teh ngayakeun acara ieu teh mangga anu taca ningali di YouTube sok tinggalan YouTube-na anu channel gas nya gas channel terus tabung kali kaya di nyebutkan gas tabung mah abdi semangu sok ajuk sik meser ieu tah gas channel gas teh ada grup Asep Sutanar Soul sanes sunalar kade standar sanes standar motor sanes tinggal ada motor tapi ieu mah standarnya bisa ngacaprak gitu mudah-mudahan itu aja seri lah sok seri tapi malah seri nya gitu alat moral lah insyaallah bisa kedapan nih gas ngacaprak bakal emo ya adalah keselamatan sekedap mah gitu menawi kayak gedap dikira ya padahal udah ngacaprak aku masih buta di igalagan gitu iya dalam dari dulu dikiranya curang mah dalam melawe atuh gitu mudah-mudahan kena ronton atau iya mau paling kalian kedua kantor Panawangan Cimanggu na atau di mana we ayana menuju Kasturi di Talagana pemuhu orang di nu aya kesehatan sadayananya di paranteun rezekina barokah gitu urang sarehat alhamdulillah bisa mumpung ngaliwung paritosan sanajan benten alam sanes alam baka sanes alam murmur maksudnya gitu aduh di saya di Ciranjang itu saudara-saudara kan aya undur mana mangga ieu jeung nganggakeun ke kapayun hiburan mana manawi bahan katampi saran-saran bisa pilih anu saran kritikan mangga poksang moyos ditampi gadi mah tapi pada kana tuntun dicarikan mangga di aku nya udah ketemu rumahnya soalnya rekan tah kita iya di komen kurasa asalah demi kritikan bendang-bendang insyaallah panginten janten aya pemecut kirang anu nah gitu biasa didekatkeun deui terus pisan ari kritikan pembangunna gitu ya ieu mah namina ge diala aja sanes terus tujuan nilai di ati sih mah sanes nilai yang popularitas sanes yang popularitas intina mah ngahibur diri pribadi atau keluarga atau suku-suku kanggo sadayana warga masyarakat lembur boh kalau ada lembur ieu boh di Pasturina di Talagana di Cimanggu Panawanganana tah kitu maksud pemberahmanah lah di kasarna mah ulah ari pada sore tah kitu ngawarangkong heula gitu sore gitu atuh sambil ngopi naon bae nu aya kulit batu atau naon we aya
Nah, si buta rek ngacaprak. Ayo. Mari bodoh dah bos. Bos, bodoh bos. Bodoh dulu lagi. Ayo, warga-warga sadayana euy udun. Ayo, nya bos. Udun bos. Ayo. Namanya jarum coklat itu. Ayo, ya bumi bos. Jarum coklat teh kabeureun nya. Eta ge euy. Ngajual ieu euy bos, ngajual anak ayam euy, bisa beli bumi euy. Ayo. Ayo. Bos atuh mah matuh kudu begitu. Kudu dah tuh. Ya. Loba omong. Ya jadi kembali gue ya ngomong gitu langsung ulah marah ulah temenang apa ya di nanya ya cara live ya dia tuh pengadang ngarang ngarokok kain lain ngarang maksudnya tapi juga mau ulah kita kurang ajar ya bos ayo unjuk kan tuh Udah dah. Ya. babayang kain cocok cocok aing ada di sepuluh mah urang teh lamun urang buka imam moe kepalingan Pasti jika moe kepalingan sabab urang lamun sepuluh mah kan eungap dah lamun eungap kapan urang ada katiisan peuting teh kapan iis ayeuna teh urang batuk wae nah waru euting aya bangsat asuh ka imah lamun eta di imah aya nu keur moh aya batuk kos masjid ayo nah eta teh bangsat bakal aman jadi imah tina nu aya nu ngabangsat pikiran nyaring keneng. Ada batuk. jadi itu ya mau bisa modek di bawah anjing orang modekkan anjing siapa orang lama urut pasti engap lama engap pan orang nago tuh anjing mah disangkanya nanti orang teh nyebut batu padahal orang mau engap mana bisa nago ge wes gitu heulanya yuk dilanjutkan heula lah ieu baru minah ya mayon mangga Gitu sekenapan bersakilomet ngacaprak nata di buta ngudut ke kerewet yang ngudut pikirannya jika tuh kepilu ngudut ke hayang ngudut kerewet ini teh rebutnya rebut wae kira aduh daripada udun mengadang-adang papasia tuh tak bari ngopi-ngopi gitu dikasih boleh ya atau salam-salam kan aya di Garutnya kabar putra di atuh Keneng Lia, Keneng Lara, ada Sugi, Ayu, nah gitu. Atuh kamamahan tuh anu nuju agolero panginten. Sieun kieu we kahibur. Ya Abah ngayakeun acara dagelan. Jam 8 biasa nangke mulai malam Sabtu biasa. Kema manggawe kira diantos kepala wajinya abdi di biasa siaran itu biasa nambah tapi 8 lah dulu beres udah malami lah mau kesel antarsan we nyatu dalam itu deh sami-sami antarsan sadaya nawaan kan antarsan komen antarsan like lebih dukung lah dukung beli aya kritikan mangga saran-saran mangga supados aya kamajengan di negeri abdi di dieu gitu diantos pisan saran-saran kritikanana kemudian nge-like nama sing suruh nge-like namanya gitu karena gitu istilahnya malah untuk manon aya kurang-kurang itu lucu sok kritikan kurang anu nah gitu ya terus pisan supados urangna aya kegiatan deui kreatif deui gitu kampung kreatif teh inti nama gitu ya sekali deui anu kasebut lembur kasibat nama oma ulah janten ulah lembur tanapi geuleuh nakoba dan pribadi nanti bisa-bisa tujuan yang paling dinya gitu ngayakeun grup teh intina mah hiburan we gitu ngahibur keluargi utamanya ngahibur di sorangan oge gitu supados teu lara teuing lah teu baeuleuh teuing emutan gitu seri-seri urang teh seri berjamaah salat berjamaah we lah jadi dia kena berjamaah biasa di luar kakak-kakaknya lurah kade omat bisa digaruk-garuk dapur gitu jadi insya Allah di dalam setiasa lah mepaskeun swanten bosi cepotna bosi butaan mudah-mudahan sing gitu ke anggo
sadayana ieu tontonanna sing jadi tuntunan lah warginya mudah-mudahan sekali-kalikeun aya atuh nu nyelap dina rasa nyelip dina pikir para sadayana ilmuna doh naonna lah doh dulur-dulur eta sing janten kunjung sanes hiburan hungkul tanginteunya mudah-mudahan we tanggung-tanggung sanesna tah kitu. Tapi punten dia oge pilih aya cariosan baros di desa Dayana boh di dalam boh sadayana ku di dieu pilih aya wangi nu pasigo nganana bikeun mah hapunten teu niat-niat acan gitu. Nah, intina mah hiburan. Tuh. Oh jadi kieu. Aya penting mah urang teh manjangkeun baraya apa deu? Ayo seni teh tinggal rupakeun anugerah ti pangeran anu kudu urang disyukuran. Ieu bener Mas. Eta teh seni anu kudu dimulai ku urang teh ku urang Sunda pengpeng nama da dewe orang Sunda. Lain orang Arabang Jawa lain. Lain lamunnya orang Jawa mah pan ngomong lagi lain jadi kieu cek Jawa mah. Se panonen mah paman teh ya kapan ijo ini jadi paman teh Jawa udah ngobrol aja jadi si paman teh euy ke zaman baheula di ditu siap channel ngembang ke seni channel mudah-mudahan we eta seni teh bisa ngabuga hati urang pikiran urang emutan urang siga caang ribat ku seni dan naon ge tanpa ku seni pamoannya nih tuh. Oh boy, orang lamun orang baca Al-Fatihah tu pakai di sini kapan? Umpama ayeuna lamun orang alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim malikum miskin, ya kana kudu kana stay di sini soto kita Indonesia ayo anu balan gitu kok bakal dibayar dong. Iya, gitu. Nah, itu yang ada pakai seni. Matak nanaon oge kudu seni, aya senian. Wah, urang seni suarana, apa seni urang hiburanana heuh. Nanaon oge gaduh yaeta seni anu kira-kira mata ngahibur kana hati kana pikiran jeung ka masyarakat mudah-mudahan we atuh tontonan ieu teh jadi tuntunan sekrebna atawa naon anu loba komen-komen teh udah ditunggu kong effort mah wah abisna paina bukan effort mah pasti dieu euy sanes kitu Pak iya dari seni mah penting bisa gitu. Lamun jamal udah seni mah insya Allah awet muda. Tahu sababna? Loba syuri. Nah jadi lamun di mana jamal loba syuri, soalnya kan buat delo di cara rehat. Oh ya baik pikiran. Gitu. Jawab bicara kering. Di mana aya amuyan mama baru kelo da eueuh. Jadi dan nanaon ge bantak seni ayeuna naon mata kalau orang itu hiburan ulah obat nguruk kada diri pematang nyungsiakeun kana pikiran. Rasa teh seri sorangan pot. Lamun sora seri non, lamun seri sorangan mah eta mah geus teu gelo. Lain itu mah memang buru-buru sia eta mah kana sel meter libur. Nah gitu ya, rupina teh di kampung mah itu intermezzo dia nanti ayeuna, bunyi ayeuna sebab secara orang ayeuna langsung pada acara teh kumargi ya waktu setinggal waktu cenah. Ya mudah-mudahan we atuh dina obrolan ieu teh sing jadi naon? Silih wasiatan, silih pangemut pangiring-iring urang nu aya di lembur di dieu. Ieu ujungna di Ciranjeng ieu. Mudah-mudahan we atuh ieu ka desa Ciranjeng teh sing jadi desa anu maju, anu penuh mawaddah warahmah di ayo. Ayo. Jadi gitu heula bos, heula ieu aya puna ieu ke kamu kita. Jadi itu nuhun ya ieu aya tamu teh di Garut alhamdulillah ya. Mas Jon bisa hadir di ayeuna eun. Yang merupakan hiji anugerah ti ayo bisa ngumpul jeung kampung deui aya di daun banget ayeuna. Mampot lah ngiringan lah ya itu itu harus ya gitu mah yang kreatif urang teh nya sok we kembangkeun ayeuna mah ka bisa urang naon bisa naon urang mampu sok we samampu urang tong dipaksa-paksakeun teh bisa potong nah jadi sakitu we heula bos dina ugi ayeuna mah mudah-mudahan perkenalan teh sing janten bebarayaan anu panjang
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak satu. Ya, itu sih aku sih kapan